Bismillahirrahmanirrahim. Wa antu mina sareng yen kudu ngimankeun anjeun bimalaikatillahi ka pirang-pirang malaikatna Allah wa rusulihi sareng ka pirang-pirang utusanana Allah wa kutubihi sareng kana pirang-pirang kitabna Allah wa bil qadari sareng kana papasten khairihi alus-alusna qadar wa syarrihi sareng goreng-gorengna qadar minallahi ta'ala eta ti Allah ta'ala wa annahu sareng saestuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyina eta panungtung para nabi kabeh wa sayyidu waladi adama jeung gustina turunan Adam anak Adam ajmaina tegesna sakabehna. Sateu acana ngajelaskeun kana wa antu mina urang ningali heula dina anu tos kalangkung nyaeta dina anu disebutkeun wajib diimankeun teh aya naraka. Ari naraka teh wa huwa darul azabi nyaeta non tempat siksaan anu tobaku hasabu allati a'laha jahannam. Ari tingkatanana naraka teh aya 7 tingkat. Hiji aya jahannam, nomor kadua aya nudis. Ari tingkat tina tingkatan kana tingkatan teh saur di dieu wa baina a'la jahannam wa asfaliha sareng antarana luhureun jahannam wa asfaliha sareng handapna jahannam janti luhurna tina neraka jahannam ka neraka anu kahandapna teh homsun wa sab'u mi'ata sanatin nyaeta 705 tahun. Jadi tina jahanam kana neraka nomor kadua lamun ngaragrageun batu, tah batu teh bakal nepi kana tingkat kadua teh 705 tahun. Eta jerona antara neraka sareng neraka nya. Upami di dieu mah nyaeta antara neraka jahanam, neraka jahanam. Salajengna aya deui anu disebatkeun sirat. Ari sirat teh wa huwa jasrun mansubun wahidun jasrun mansubun ala dohri jahannam awaluhu fil mauqib wa akhiruhu ala babil jannah. Ari nu disebatkeun sirotol mustaqim teh nyaeta jasrun hiji cukang mansubun ala dohri jahannam dina luhureun jahanam kitunya mansubun anu nganteng kitunya dina luhureun jahanam awaluhu fil mauqib mimitina teh ti ala mauqib wa akhiruhu tuluy tungtungna eta jahanam teh ala babil jannati dina lawang surga kitunya. Begitu beres nyukang teh langsung blos ka surga. Eta nu disebatkeun sirat, nu disebatkeun sirat.
salajengna deui dina sirote aya anu mimbabil yu'miyamuru awaluna wal akhiru wa huwa adabu min sya'ratin wahidin anu leutikna tibatan buuk anu sahiji sekeutna min saepin alabatan pedang kitunya alapan pedang yazuju alaihi nabiyuna wa awaluman yazuju ari mimitina jalma yajuzu anu ngaliwat alaihi kana sirote nabiyina eta nabi urang sadaya wa ummatihi sareng umatna nabi kitunya pasalimuna mangka kudu salalamat anjeun minad dunubi tina dosa tadina cara nanyukang dina siratal mustaqim rupi-rupi hiji ya muruna kator fil ain aya nu ngaliwate seperti torfil ain sakicep soca lep dugi weh begitunya dina siratal mustaqim jadi di nu nanyakna 40 tahun datarna 40 tahun muduna 40 tahun teh henteu entong dia angos seber kulilana da ku saena amal mah aya nu ka torfil aini sakicep soca dugi weh kana babul jannah di mauqif teh lajeng deui wa ba'dahum dina sabada eta dina sabada jalma-jalma anu ngicep sakicep soca nu nyukang sakicep soca alladzina yajuju nakal bartil khotib aya anu ngaliwat sapertikeun barkil khotib ngole nyaina kilat sakilat kumaha kilat ngole nyai daripada gelap kole nyai dugi kitunya kana babul surga wa ba'duhum sareng sapalina jalma-jalma teh alladzina ari jalma-jalma yajuzu anu ngaliwat jalma karihil asib sapertikeun angin aya nu sapertikeun angin dina gancangna teh nya aya geus sapertikeun angin syat kitu tah nya wa ba'duhum sareng sapalina jalma-jalma alladzina yajuzu aya jalma-jalma anu ngaliwat katoiri seperti manukiber gancangna teh katoiri wa ba'duhum sareng sapalihna jalma-jalma alladzina ari aya jalma-jalma yazuzu anu ngaliwat ijajal jalma dina siratal mustaqim teh kal parsis sabiq sapertikeun kuda anu lumpat wa ba'duhum sareng dina sabadana jalma-jalma anu ngaliwat sapertikeun kuda anu lumpat ya juju aya di jalma-jalma anu ngaliwat teh kaad watil bahaim nyaeta seperti lumpatna sato kitunya sumal ladzina yajuju udwan tuluy aya di jalma-jalma teh aya anu ngaliwatna teh udwan barinan ngaranang wa masaya imsareng anu lempang aya nu ngaranang aya nu lempang lalaunan gitunya ya jujuhu hubwan aya anu ngaranang deui anu ku beuteung gitunya nu ngaranang ku beuteung eta rupi-rupi anu nalika nyukang dina siratal mustaqim tergantung amalna masing-masing gitunya tergantung amalna masing-masing manawi pamayamal misqala daratin khairan yarah wa mayamal misqala daratin sarran yarah we eta ukuranna mah lajengkeun wa antumina sareng yen kudu ngimankeun urang sadaya malaikatahu ka pirang-pirang malaikatna Allah gitunya ari malaikat seueur gitunya seueur ciptaan Allah Subhanahu wa taala eta kedah diimankeun nya di antawisna anu wajib dikanyahokeun mah aya 10 malaikat teh Jibril, Mikail, Israfil,
Ajroil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik sareng Ridwan. Eta wajib dikanyahokeun, bahkan urang kedah terang tugasna masing-masing gitunya. Nyeratkeun amal sae saha, nyeratkeun amal awon saha, penjaga neraka, penjaga surga, eta aya insyaallah lah tos pada uningan mah. Wa rusulihi sareng deui anu wajib diimankeun, wajib percaya ayana teh nyaeta ayana pirang-pirang utusanana Allah, utusanana Allah. Saur di dieu mah wa rasuluhu wa ambiyauhu aidon payajibu al imanu bihi ijmalan. Wajib nyaeta percaya kana ayana rasul oge nabina Allah ijmalan san gemblenganana anu seueurna teh wahum salasumiati wa salasa asaro anu seueurna teh 313 rasul teh nabi teh ayat 313 tapi wakila dicarioskeun deui mah arba'a asarota 314 wakila saur sakaol deui mah homsa asarota nyaeta ayat 315 ikhtilaf anu ngetang anu nguningakeun kana seueurna para rasul. Wa kutubihi sareng kadah ngimankeun kana pirang-pirang kitabna Allah anu seueurna 114 mung anu wajib dikanyahokeun opat nyaeta Jabur, Toret, Injil oge sareng Al-Qur'an. Wabil qadari sareng urang kadah ngimankeun kana papasten khairihi sae-saena qadar wa syarihi sareng awon-awonna qadar minallahi ta'ala eta tetep ti Gusti Allah taala. Sanes kanten qadar atanapi kejadian-kejadian bade anu saena bade anu awonna eta teh estuning kersaning kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu sareng saesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timun nabiyina eta teh anu jadi panungtungna sadayana para nabi. Janten moal aya di nabi sabada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam upami anu ngagaduhan pendapat atanapi anu ngaku-ngaku bahwa aya di nabi dina sabada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangka eta kufur keluar dina Islam. Margi entos dinas nabi mah pang akhir-akhirna nabi moal aya di nabi. Nabi teh pang payuna diciptakeun oge pang akhirna dijelegkeun. Memeh alam dunya, memeh surga, nabi heula lamun ceuk urang maki rek nyieun nabi kitu nya tah. Geus dirancanakeun. Tapi saatan eta teh ngadamel heula bumi, ngadamel heula langit, terus ngadamel heula Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, duyakeun ka terakhir. Oh, barat teh pangheulana nu dicita-cita teh Nabi Muhammad misalnya. Jeleg ayeuna dijelegkeun Nabi Muhammad. Tadi pang payuna dirancanakeun, pang pangkarna dijelegkeun, diayakeun eta Nabi Muhammad. Sehingga Allah moal nyiptakeun bumi, moal nyiptakeun langit, neraka oge surga lamun moal nyiptakeun Nabi Muhammad. Wa sayyidu wulida adama sareng Nabi Muhammad teh gustina hartosna dununganana sadayana turunan anak Adam ajmaina tegasna sadayana. Janten dunungan urang, Gusti urang dunungan urang sadaya, lain dunungan urang wae dunungan sadayana para nabi nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul adzim.